Kang Edi. Kemana tuh? Beda amangan Oh gitu. ya itu dia be kerombongan dia ya. Naon rek Edi? Kanang domba. Domba meureuna. Oh domba ka kanang domba mah. Kelincinya. Bagus kieu kelincina. Bodas. Ida. Kemana Ida? Bapak, ya kopi teh geus siap. Kemana di bapak nate teh rek gegero, tapi can diseepkeun si bapak teh beukeun heula ieu cetek di lebar. Pak, ya kopi. Bawa ke dia. Kelincina ieu ka beiji ya teh. Saya benar. Oh, dibagus kieu nya kelinci teh. Aduh, eta kenaraon mararane. Aduh, Di sini nek kembali kopi. Balik Kita kelinci. kopi teh orang beakan teh. kahayang tah aing mah. Nadi lah. Bar mah. Hakan tah kopi geulus ya. Bar kitu eta kopi. Eta tadi si sore neng di dinya jedog. Teu kembali kalenci. Balik kelinci urang. Lain meuli kelenci ya mah janjian ulin. Ayeuna malam Jumaah. Tuh rek kembali ieu nu bodas. Waduh, si kabararaung ngajarodog di kanang embe. Si Sureneng deui dibelegug eta gagayaan. Ini gumelis mana Sureneng api-api. Mana rek barang beli. Barang beli api-api eta mah manya. Ini gagayaan naik di kanang domba di bararau sia teh kanang embe. Rek balik kelinci urang Aduh, mata. si arek meuli kelinci. 50.000. Alasan mana mah janjian lain meuli kelinci dodol. Ieu nya bagusnya. Bagus ya simban saya teman anak orang yang ngamuk Bikang jalu eta Kang Edi. bikang jalu siap ya api wae bawa santah sia kopi Ada tahakan kopi pun nyeunkeun deui. hayang puting ini golo lintas alam cenah bapak mah ngadusta wae ka urang teh Mana lintas alam di mana? isukan golo sia janjian we si soreneng Salah dedenyehan meureun maneh mah. Garaya we aduh anjir kenang me kabarau keur marantau kitu sia Di jero kali itu Mas lah. Dulu tah hakan teh tai me sia. Tah hakan tai me tah sia rasakeun namun balik sia ku aing. Abere tulak sia. Lagu jelema teh ih. Mun dirasa sasurene lagu sia. Abi heula nya ah. Bisa katuh. Ariwa. Sana ka dieu nya. Nya bisi manjang ceritana ah. Ada hog-hog wah rame.